Gegana sadar apa sih gegana mata pantas bisa ngaji darah namun anak sungai kan jadi darah akan jadi bapak pokoknya menjadi kolong halaman dari anak ini sebenarnya karena akan aku tak dapat yang lebih mahal surga ayah di dapal anjani hidup anjani bapak ulang karang itu hidup negara penjungan anu jadi induk penjungan anu jadi bapak gerak kumbak dapat sampean anu jadi indung gerak kumbak dapat sampean anu jadi bapak so gelis anak ini sedeku hidup hikmah anu jadi indung hikmah anu jadi bapak sok gelis eta dampar sampean amah gerak simpen kanan lahunan hidup sok gerak kumbak garis anak inta iya teh ibu hidup anu ngandung nu ngais nu ngambi-ngambi nu ngupah nu ngadama-dama sok gerak pamri doana kami karibana Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya garis anak ini saat oslah dikumbah dilap sok tulisahan sing-sengit ya Allah mudah-mudahan hidup kenalisan hidup pasangan anu hidup mudah-mudahan sing sasengit doa sing pangapunten anu jantan jarang alih gelis anak ini anu jantan bapak tak iya bapak hidup anu ngayuga ngurus jiwa jeung raga hidup segera pamri doa kali-kali doa Astaghfirullah Rabbal baroina Astaghfirullah minal khotoya garis anak ini sok hidmah kali jadi bapak bapak hidup anu urusan anu bisa ngagadekeun hidup sok anak ini seatas dikumbah sampeana simpen dina tempatna sok sadaya dapet doa sudah heula tempal sampean jadi indung hikmah hidup keur minta doa hikmah hidup keur minta pangapunten anu jadi indung jeung bapak tos anak ini sok ngalihkan jadi bapak anak ini sok cium gampang sampean jadi bapak abdi keur minta doa mudah-mudahan bapak tiasa ngampuna ka abdi jadi anak ini sok gerak cengkat gerak cepeng tangan mama gerak cepeng tangan bapak sate acara hidup minta doa jeung pangapunten kana jantan ibu kana jantan rama sok hidup masih diraka sayang kana jantan ibu kana jantan rama sanes mangrupa harta tapi insya Allah mangrupa doa Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira kama rabbayani shaghira kama rabbayani shaghira amin ya Allah ya rabbal alamin kulantaran gitu sok hidup gara sediku kan aku dan ibu oke apa sok cepeng sirah ngaku apa jeung ku amahnya urang kali beda doa amah hapunten abdi apa hapunten abdi amah doakeun abdi apa doakeun abdi rumas tapi pantes ngarepkeun kana janten sepuh sarapan sasih abdi dikandung dugi ka dilahirkeun dugi ka wangkit ayeuna abdi ngalintak dewasa teu putusakeun amah teu putusakeun apa hapunten abdi doakeun abdi mangga mama bapak geus kadangu imran alih dada doa dada pangapunten dina saat dia dina jam dia dina detik ieu sok ngaralungsurkeun doa lungsurkeun pangapunten da ayeuna geus dipetak nu cari anak geulis bager anak mama anak bapak di
dihampura ku mama, dihampura ku bapak, didoakeun ku mama, didoakeun ku bapak, kacake jeung ese mama, kacake jeung ese bapak, leungit di mana anak rasa baca. Ya gitu di mama bapak hampura dan disamanan ku harta. Sakit kemampuan mama, sakit kemampuan bapak man disamanan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Geus anak ini berdina injina anak bisa kabul mudah-mudahan ulah ieu halang harungan naon sing salamet sing panjang dosa panjang jodohna. Cak anak insok geura rangkul heula jadi indung ibu hapunten abdi doakeun abdi sakat 100 wacan maaf mudah-mudahan sirajan penting kamanfaat lan kabarokan abdi dina rumah tangga. Cak geus tong lami teuing geura pilih kanu dari bapak anak ing wajib dihormat ditaati bapak hapunten abdi doakeun abdi saged ngerti soca bapak mudah-mudahan saya ngajentenkeun kamanfaat dan kabarokan dina rumah tangga abdi masa yang akan datang. Ya Allah mugi Gusti ngampurakeun dosa abdi. Ya Allah mugi Gusti ngampurakeun dosa ibu rama abdi. Ya Allah mugi Gusti ngaijabah kana doa anu janten ibu rama abdi. Cak anak ini seatos kanu jadi indung kanu jadi bapak insya Allah hidup ngagaduhan keluarga sok gerenda doa dada pangapunten kasadayana insya Allah dina saat ieu dina jam ieu dina detik ieu sadayana anu hade di tempat anu sadayana ngadoakeun mustajab mujarab ijabah doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa maulana Muhammadin di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng ibu rama abdi sareng wargi abdi ngiring Gusti kasawargi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa maulana Muhammadin. Rahmat Allah salam Allah datang utusan Allah. Rahmat Allah salam Allah kayasin kekasih Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa maulana Muhammadin. Gusti salamatkeun umat tina bahaya jeung mudarat tina bingung jeung kasusah tu ahli badar ya Allah. Rahmat Allah salam Allah katoha
rahmat Allah, salam Allah ke Yasin kekasih Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Garis anak hidup sok di ais ku mamah rajeng ku bapak supaya hidup inget bahwa keletik di ais diambing-ambing diubah di dama-dama reka kebron di gablok reka cair di kerek hidup ayeuna terakhir di siraman kuno di indung terakhir di siraman kuno jadi bapak mangga mamah bapak ieu murah kali dilaksanakan kana pangsiraman di sarengan sareng doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. So Pak Aib bawa ieu budak kana pangsiraman. Bapak, dia pulang kali ke di ais. Ingat, keretik sekali ais ke bapak. Masuk. Ayo narik di sapi, mencari indung guru jadi bapak. Rek dikawinkan ikhlas, Pak Aib. Ridho, alhamdulillah. Sate asana diresotkan, dia aisan, ceponggal aisan. Kecupan kasih sayang kanjeng dan putra. Sok cium heula boda, tingali kana kamera. Apa yun ningali na kasep? Neng, tanganna hiji kana angkat mama, hiji kana angkat bapak. Isi. Alhamdulillahirabbil alamin. Geurain cakeun eta aisan hayu urang siramannya ayeuna mah siraman dipayun mah sakur cuman simpel hukul supayana ayeuna disiraman ku sadayana insyaallah engke suci bersihna ku simpuring disiraman di mana di WC nya sepengan sirahna ku bapak kali mamah tangan nanti dituduhan anak bapak ti dieu tah begitu neng gelis ibu ating bapak Aib sate acana ngalaksanakeun ieu doa ngalaksanakeun ieu siraman hayu urang waskeun heula syahadat kali istighfar sanes urang Islamkeun di kana islaman urang da urang mah Islam mah geus Islam tiba baheula ladasnya tapi urang bisi urang ngabogaan dosa urang bisi ngabogaan kasalahan kahiji ka Allah Subhanahu wa taala kadua ka para manusia terutama ka budak urang ayeuna sok bisi matak ngahalangan kana ijabahna doa hayu urang maskeun heula syahadat kali istighfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuturkeun abdi mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu gusla litaubati anjami dunubi dohiron wabatinan lillahi ta'ala. Ya Allah mugi Gusti ya sing bersih tina lahirna bersih tina batinna ya Allah tina dohirna urang pulang bisa disiram pun dari urang mah pun sengaja kemanfaatan kebarokahan mangga sokun mamah heula sok kucurkeun sarengan sareng hati manah anu sae ya Allah gelis anak king kumamah ke dibersihan pamudah-mudahan milik rezeki nasi ngocor ngagorontor saperus mamah ayeuna teh ngocorkeun cai kana janten putra abdi. Alhamdulillah diteraskeun ku bapaknya mangga bapak sok cepeng sirahna sanaos ayeuna ku bapak Aib teh dikerahkeun insyaallah doa kamurang kali insyaallah
diijabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga dengan anak semoga keluargi-wargina semoga ka Bapak Ibu samudayana kanggo doa ka calon mempelai semoga sobados tiasa nyiraman insyaallah disarengan sareng doa. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja likulli qawli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semoga aya keneh waktos anu bade doa ka salon mapulai semoga diantos kanggo kana siramanana. Saha Pak Aep bila aya genah panasaran muhun so. Mang Aep bilih aya genah panasaran wargi ti Mang Aep nu taca nyepeng kayu murang kali mangga panggil ku Mang Aep hoyong ku saha wa anak wa anah ku mamangna saha Mang Oleh hoyong disiraman ku Mang Oleh sok ka dieu Mang Oleh sok pasihkeun dedel doa ka ieu mempelai calon mempelai Ang Oleh ajeuna Mang Aep ngagaduhan rai Mang Aep tadi teu acan nu nyepeng saha mangga jelasna Mang Aep teu acanna Mang Aep nu teu acan mah ti Lebak ari ti dieu saha Aam saha tadi Ang Lili hoyong disiramanku Ang Lili Ang Omon cenah deui mangga diantos sate deui sahiji deui yeuh abi baluweng cenah saharakana wa Omon kapayun ba Omon sok dada doa ieu lamun bapana teu aya anu jadi kawajiban tah ieu anu jadi bapana. Alhamdulillah ulah genah panasaran Pak Aep ieu tos disiraman kudu jadi uwan manawi saha deui atos cekap wae atau cekap bade diwuduan ku Pak bade sok Pak Abah atos Abah mah cenah diwakilkeun wae ka teteh ka Aang nya atos diwakilkeun Abah mah bade mangsa ukur nyakseni ayeuna sok ku Bapak ayeuna
abdasan bapak teh si neng teh dipasantrenkeun di piwerang sakola laras bapak aep sok ayeuna bahanan ku bapak segi ibadahnya eta insyaallah ibadahna abdas ami dina rumah tanggana mudah-mudahan sing kacai jadi saleuwi kadarat jadi salabah kacai sing daek mandi kadarat sing daek salat tah eta kewajiban anu jadi indung kewajiban anu jadi bapak. Sok sing walatra tah ieu nu jadi abdasan ku mamah jeung ku bapak ieu pamahanan teu jadi indung terus kana cepilnya begitu hiji deui sok anu sampean neng nu mana heula cing aya abdas nu kanan sok dengan sholawat Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa hasbihi maram salamun ala man atadal maqam biqabin salimin wajidi tiram alhamdulillah syukurullah itu tibuana tuan abang dari halamin sakarung ada naon salerana sok bapak abang ngapain apalagi itu bapak abang mesti beres wae aduh ya Allah alhamdulillah wa syukurullah jazakallahu khairan katsira jazakallahu khairan katsira di dunia wa akhirati di dunia wa akhirati di dunia wa akhirati di dunia wa akhirati alhamdulillah